Mangsa manusia diciptakeun teh sarimbag nyeples sarimbag sareng Gusti Allah kumanten. Janten ieu istimewana. Kumargi kitu manusia janten puseur karya atanapi dadamelan Gusti. Upami urang sarimbag jeung Gusti Allah, urang ge kedah sarimbag teh sanes mung dina wangun, dina wujud, namun dina sagala rupi oge. Lalampahan, pangemut oge. Eta kalebet kedah sarimbag. Muji syukur ka Gusti nu agung, kawasana nu nguyun kahirupan. Abdi muji ka anu di manggung, nya anjeunna sumber pangharepan. Hirup narukuan jeung pada batur, silih asih sok silih tulungan. Teu adigung najan elmuna luhung, ucap lampah luyu jeung hukum Allah. Jalma nu dipilih ku Ruh Allah, nyingsal beda ti jalma nu rea. Beungkuh kukuh lain harti angkuh, kahirupan ngabuahkeun kahadean. Ieu cirina hirup nu anyar, Roh suci ngancik dina dirina. Hirup teu leupas tina jalanana, Gusti Isa jadi pananggehanana. Hirup narukuan jeung pada batur, silih asih sok silih tulungan. Teu adigung najan elmuna luhung, ucap lampah luyu jeung hukum Allah. Sampurasun para wargi tepang dengan langkungan hiji program nyaeta Gentra Kahuripan, mangrupikeun hiji program patali sareng kahirupan urang sadi dinten numutkeun iman Kristiani. Disarangan ku sim kuring Deni oge aya Kang Jo. Kang Jo hatur nuhun pisannya ieu kanggo narasumber tos salarumping ieu. Nyaeta nu kahiji aya Teteh Rida. Hatur nuhun Teteh. Sehat Teteh? Oh sehat. Abdi oge sehat. Kang Adang? Sehat. Puji Gusti. Puji Gusti.
Sate acan di kawitan nu rupi nu bari diguar ngalangkungan paguneman di Gendera Kahuripan aya sisindiran heula kanggo para warginya. Aya simet di kandangna diriksa di Tangkal Jati. Jejerna danget ayeuna manusa di payuneun Gusti. Tah, janten jejerna teh naon Kang? Manusa di payuneun Gusti. Langsungnya orang tumarosnya. Kanggo Kang Adang heula rupina. Mohon Kang Adang patali sareng jejer GK danget ayeuna ya. Nah, hampir sadaya kitab suci ngajantenkeun manusa teh janten puseur. Tah, patorsan abdi nya salajengna naon sih istimewana manusa teh? Mohon saya pisan dina danget ayeuna tanapi zaman kiwari. Bares. Urang seueur mendakan jalmi anu teu terang purwadaksina. Namun ngalangkungan pedaran danget ayeuna mugia urang tiasa ningal ngalangkungan pangandika Gusti yen salaresna jalmi teh di payunan Gusti teh sapertos kumaha dugikeun janten puseur. Hayu urang tinggal heula dasarna dina pangandika Gusti dina Kajadian pasalna nu kahiji. Ayatna anu ka-20 genep dugi ka anu 28. Kabinya Kajadian hiji ayat 20 genep dugi ka 28. Mohon. Allah ngandika ayeuna urang nyieun manusia masing-masing nyeples sarimbag jeung urang. Urang sinamurba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan. Boh sato piaraanana, boh sato leuweungna nu galede nu laleutik. Lajeng Allah ngadamel bangsa manusia nyeples mantena. Ngadamelna lalaki jeung awewe. Geus kitu diberkahan timbalana. Masing loba anak turunan maraneh sing nepi ka minuhan ieu bumi sarta murba ka eta. Maneh ku kami dikawasakeun murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk, kitu deui ka bangsa sasatoan leuweung. Numutkeun pangandika Gusti ieu urang tiasa ningal yen mangsa manusia diciptakeun teh sarimbag nyeples sarimbag sareng Gusti Allah kumanten. Sami lah juga gambaran Gusti Allah. Leres janten patruna atanapi nya patrunnya anu polana teh Gusti kumanten. Janten ieu istimewana. Kumargi kitu manusia janten puseur karya atanapi dadamelan Gusti. Manusia diperhatoskeun kumargi ngagaduhan atanapi mibanda ajen anu benten sareng ciciptaan anu sejen. Nyaeta diciptakeunna nyeples sarimbag sareng Gusti Allah. Tangtos ieu hal anu luar biasa. Margi anu maha kawasa, anu maha suci tiasa ditinggal dina kaayaan jalmi hartosna sacara teu langsung. Engke dina kahirupan jalmi oge hal anu sami. Upami urang sarimbag jeung Gusti Allah, urang ge kedah sarimbag teh sanes mung dina wangun, dina wujud, namun dina sagala rupi oge. Lalampahan, pangemut oge. Eta kalebet kedah sarimbag. Jalmi kedah oge merhatoskeun kasucian, raku lampah anu hade sakumaha Gusti Allah. Anu salajengna rupina ngalangkungan pangandika Gusti ieu utamina ayat 28-na manusia teh sanes mung sarimbag, sanes mung oge ciciptaan sakumaha makhluk sejen sareng sajabina, tapi manusia mah salaku mitra relasi atanapi mibanda hubungan sareng Gusti Allah. Kumaha kitu dina ayat 28 disangemkeun di dieu manusia dipasihan hiji tanggung jawab. Manusia ku Gusti sanes mung diciptakeun upami ku urang diaos deui geuranya ayat 28-na unggalna kieu geus kitu diberkahan timbalanana masing loba anak turunan maneh sing nepi ka minuhan ieu bumi sarta murba ka eta. Maneh ku kami dikawasakeun murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk, kitu deui ka bangsa sasatuan leuweung. Oh, eta istimewana teh. Murba. Kaistimewaan salajengna kajabi diciptakeun numutkeun pola atanapi patrun Gusti Allah nyalirat. Manusia mah janten mitra, rencang damel Gusti. Di dieu sangemkeun kedah murba ka ciciptaan anu sejen. Murba teh hartosna
ngagaduhan kawasa kanggo naklukeun ciciptaan Muhun. sanesna. Ngolah ngokolakeun ngawasaan. Upami ngange bahasa anu loma nama eksplorasi. Mengolah eksplorasi. Mohon kedah tiasa ngeksplorasi sanes eksploitasi gitu sawalerna nya. Janten kedah ngokolakeun, ngatur, upami ngupayakeun, merenahkeun, model kitu ngajagin, intenan. Murba ka eta teh sanes kange eksploitasi atanapi ngareksak, namung kange ngupayakeun. Tah ieu anu pamungkasnya eta manusia teh dipaparinan hiji ajen anu luhur numutkeun Jabur 8 ayatna anu kalima dugi ka 7 punten pangaoskeun dina Jabur 8 ayat anu kalima dugi ka 7 Kang Jok abdinya ieu mah manusia teh naon ku Gusti dugi ka dipika emut naon manusia teh ku Gusti dugi ka dipirosea dipidamelna ku Gusti meh nyaruaan Gusti kumanten dimakutaan ku kamulyaan sareng kahormatan sina murba kasugri dadamelan Gusti sina marentah sadaya makhluk. Tah Jabur teh ieu hiji cariosan pangandika Gusti anu oge sami ngaaminkeun atanapi ngiatkeun anu disanggeukeun dina Kajadian hiji ayat 28. Janten manusia teh kacida istimewana kitunya dugikeun ka dipasihan makuta kamulyaan kitunya murba kana ciptaan anu sejen dipihormat manusia numutkeun Jabur ieu diangkeun. Ieu kaistimewaan manusia. Tah kitu. Biasanya. Muhun. Waduh, hatur nuhun pisan Kang Adan. Sami-sami. Mangga Kang Jak. Pami misalkan ieu mah aya dua patarosannya. Nah si seueur jalmi anu teterang naon sih maksud Gusti nyiptakeun manusia teh nyiples sareng Gusti itu. Panginten upami tus nu kaduana teh janten Gusti teh nyiptakeun manusia teh sanes kanggo objek. Ya tapi relasi pangintennya. Sapertos kitu kumaha atau pami kitu tah. Nuhun. Pami numutkeun anu tos digunakeun ku Kang Adang, manusia teh geuningan kagungan kaistimewaan, orang teh diciptakeun persisnya sapertos nyeples gitu Sarua. Pami nganggo bahasa masa image eta teh. Imago deui sagambar panginten. Janten ieu teh salah sahiji kaistimewaan anu luar biasa pisan kanggo manusia. Namun panginten kedah diemutan yen manusia teh mung teu saukur ngan objek hungkul. Aya abdi mah panduju pisan dina statement ieu sanes objek tapi subjek. Kumargi aya relasi ieu teh antawis anu nyiptakeun sareng anu diciptakeunana. Dengan saukur ngademel ieu cul kitu henteu, tapi diciptakeun aya hubungan anu sakitu caketna, aya relasi antawis Gusti anu nyiptakeun urang sareng urang ciptaanna. Janten upami ningal pangintennya ieu aya ilustrasi. Upami misalkan Kang Deni sok ngalukis henteu? Asal misalkan terus ngademel lukisan diculkeun kitu lukisanana. Henteu diperosea di figuraan. Aya naon eta teh aya perasaan memiliki pangintennya ieu daduhan abdi. Ieu karya abdi panginten. Kedah dirawat dijanji. Nuhun ieu teh sae pisan ekspresi tina ungkapan asihna pangintennya ti Kang Deni. Aya abdi mah ninggal eta sapertos ilustrasi Gusti sareng urang. Gawe jalmi janten ngan tasa ukur didamelkeun tos gitu tapi aya relasi anu kiat, aya kamitraan sapertos kitu. Disebat nage tadi teh rencang damel. Coworker panginten kitu, sanes pami bahasa Inggris mah nya. Rekan sakerja Allah cenah. Dari hapunten. Ya ibu mah ada ngajar bahasa Inggris tadi dinten. Aya teh serius aya selapan bahasa Inggris. Apa nu nonton teh aya Gen Z sareng Gen apa? Mohon eta aya Gen Z teh naon kitu Kang? Gen Z teh anu kelahiran tahun 2000-an. Mohon sabiasa satunya urang ieu we nya urang wanohkeun karena istilah-istilah bahasa Inggris pangintennya. Janten mitra, janten coworker pangintennya, rencang damel. Coworker. Janten aya relasi anu kiat pisan Gusti anu nyiptakeun urang sareng urang nu diciptakeunana. Aya
Oh nya tadi teh asih anu kiat gitunya diciptakeun urang teh sagambar naon teh tadi teh sarua, sarimbag nya bahasa saya mah. Teh aya patarosan salajengna teh. Nalika urang salaku manusia ciptaan Gusti Allah anu sarimbag, anu sarua, anu sarupa ieu nalika dipaparin kaistimewaan eta, hartosna aya tanggung jawab pami kitu. Eta kedah kumaha urang lumaku patali sareng tanggung jawab urang. Oh, nya urang mah kedah uning heula pencipta urang. Ieu teh naon maksudna urang diciptakeun. Panginten ieu teh aya rencana Gusti anu memang hoyong di naon teh diguarkeun dina pribadi jalmi kitu urang ciptaanana. Aya abdi mah tadi numutkeun Kang Adang teh ieu pisan saepsan tadi teh Kang anu eksplorasi teh nya. Sanes eksploitasi. Sanes eksploitasi. Upakedahna mah euih deui kanu pamaksanan Gusti nyiptakeun urang manusia teh kanggo naon kitu Pak. Dirinya kedahna manusia teh aya relasi. Kenal atuh ka Gusti ka penciptana. Ieu maksudna teh naon urang diciptakeun. Nuhun kitu. Kedah wanoh ka Gusti teh naon pimaksadeunana urang dicipta. Teh panginten Kang Deni ge henteu nyuhunkeun ka Gusti diciptakeun sapertos kieu panginten nya. Teu aya hoyongna mah jiga Jepri Nicole abdi teh. Nya kedah nampi we bersyukur. Tapi kan Gusti mah maparin ka urang oge aya kaleuwihanana gini. Anu mun ayeuna mah jiga Kang Adang disebut multitalenta. Janten manusia teh nalika diciptakeun sarimbag sarua sarupa jeung penciptana teh tos dipaparin naon rupi kanggo ngigelan kahirupanana gitu. Numutkeun abdi mah kitu. Upami misalkan sapertos kitu Gusti teh nyiptakeun manusia teh aya kahoyong nya naon maksudna teh. Tapi kumaha janten upami misalkan si manusia teh terang gitu. Maksana Gusti teh hoyongna teh naon? Kedah kumaha supaya manusia ieu teh terang maksana Gusti nyiptakeun manusia teh naon nu dipika hoyongna teh kumaha gitu. Ai panginten ilustrasina sapertos kieu nya. Teh aya salah sahiji budak leutik panginten ningali karena ciptaan Gusti teh. Aduh sakitu endahna nya. Sapertos tadi nu digunakeun ku Kang Adang tadi dina Jabur pasal 8 teh nya kan. Saha abdi teh atuh ieu teh? Nya, meniku Gusti teh diperhatoskeun. Wah ninggal ka luhur kitu nya ninggal bintang-bintang nu sae gaduh panon kanggo ninggal. Aya abdi hoyong ninggal aurora tapi kedah kakutuk. Sawias aya di urang mah dikatulistiwa mah ieu we atuh nya pelangi rainbow kan. Eta teh katumiri kitu tah. Janten sor abdi mah ieu teh manusia teh nya sapertos tadi budak tadi panginten ninggal kaendahan alam anu luar biasa diciptakeun Gusti. Aya abdi mah nya Kang. Emak ieu mah abdi mah. Abdi sok resep kana tutuwuhan Kang. Oh, tumbuh-tumbuhan. Tutuwuhan Lin. Sayur-sayuran. Sanes pepelaka. Nya sapertos ieu aglonema tah nu kararitu. Aya nu jadi pelak teh abdi sok mikir kieu. Nah Gusti aya Gusti meni hebat-hebat teuing atuh ieu teh. Aya nganggo bahasa Inggrisnya meni brilian ieu Gusti. Meni cerdas, meni hebat. Ieu teh asa bara spesies. Asa bara spesies ieu teh tak tutuwuhan kieu teh. Wong sahiji pos kataji komo urang jalma manusia. Ieu maksudna teh Tuhan teh naon atuh meni nonton pedulinya ka abdi ciptaanana itu pasti aya rencana-rancangan Gusti kanggo abdi. Ya upami manusia teh mikir we manusia ada urang mah teu nyuhunkeun hirup di dunia teh kumaha urang we aya kitu panginten. Tapi anu kagungan kasadaran anu tinggi mah panginten ngemutkeun kanu Sang Pencipta teh pasti itu apa maksudna ya abdi diciptakeun teh panginten kitu nya kan. Teh Rida laras pisan nalika urang ngagaduhan tubuhan sareng dibarakahan mangpaat kanggo urang. Tapi di sisi lain oge, orang kedah oge narima hiji kanyataan. Aya oge jalmi anu teu tiasa ngagunakeun tanggung jawabna. Sapertos Tarida mah tadi kan saya tutuwuhanana gitu nya dibarakahan. Nalika jalmi anu sabalikna tina kajantenan nu Tarida eta atanapi lah manusia nu gagal we, anu rusak kitu tah. Nalika Adam ngalakukeun hiji hal anu dilarang gini nya. Pan Gusti oge di dinya ngaraos hanjelu gini. Tapi ku Gusti kan teu ditinggalkeun. Nah ayeuna zaman kiwari.
Nah di zaman kieu ari nalika jalma manusia anu rusak, anu gagal. Nah ku pangeran teh tadi ditinggalkeun. Lah teu urus kitu. Tah teu kumaha Kang Adam Oh, pamit kitu. ditinggal tina ieu leres, panginten. leres. Ya, cenah pangandika Gusti. Da Gusti mah wenang, Gusti mah maha kawasa. Anu ieu reksak ngadamel we nu enggal. Kantos tiasa. Namun rupina henteu kitu Gusti mah. Gusti disebatkeun numutkeun pangandika Gusti, salah sawios sifat Gusti teh nyaeta upami dina ngangge basa deungeun mah inisiator. Janten anjeunna anu ngaluluguan kangge milarian jalmi. Milarian jalmi hartosna Gusti mah moal nyiptakeun nu enggal. Disebatkeun jalmi anu reksak ciciptaan Gusti anu tebih ti Gusti sareng sajabi teh diibaratkeun ku Gusti mah eta teh hal anu ilang atanapi anu ical. Kumargi kitu sikap Gusti nya eta milarian jalmi. Jalmi anu model kumaha anu dipilarian. Pami urang ningal dina Kajadian 3 ayat 8 nya Gusti nyangemkeun anu dipilarian ku Gusti teh dina kecap pamungkas dina ayat ieu di mana anjeun. Janten di eta teh kaayaan jalmi nu dipilarian ku Gusti saatos gubrag kana dosa. Henteu nyiptakeun nu enggal henteu nya. Eta anu reksak teh anu tadina diciptakeun sampurna numutkeun Kejadian 1 ayat 20 genep dugi ka 28 tadi sae sarimbag. Dina kaayaan reksak Gusti henteu ngantep Gusti milarian. Gusti milarian anjeunna. Malihan ku abdi diaoskeun dina Yehezkiel 34 ayat 11 dugi ka 12 kieu sangem pangandika Gusti. Kami pangeran nu maha agung mere nyaho ka maraneh. Domba kami rek diteangan ku sorangan, rek diurus ku sorangan. Sakumaha tukang ngangon anu geten da kadombana anu tas paburencai kakara beunang ngumpulkeun deui. Di saban tempat baca caran lantaran poe harita keur angkeub tur pinuh ku picilakaeun. Engke ku kami baris dibawa balik. Kecap anu ku urang kedah diperhatoskeun pisan janten pusar perhatosan urang nya eta di dieu disanggempkeun domba kami rek diteangan. Janten Gusti teh anu milarian. Gusti mah teu ngagentos ku nu enggal. Anu ical, anu tebih, anu sasab dipilarian ku Gusti. Sakumaha waktos harita Bapa Adam. Mangsa anjeunna gubrag kana dosa ku Gusti dipilarian. Kitu oge nu disanggungkeun dina Lukas 18 ayat 10. Punten pangaoskeun. Mangga Kang Jo. Lukas Lukas 18 ayat anu ke-10. Putra manusia pangsumping teh rek neangan jeung nyalametkeun jelema nu leungit. Tah, eces pisan. Gusti Allah mangsa manusia diciptakeun lajeng gubrag kana dosa milarian. Dina Yehezkiel zaman nabi-nabi oge Gusti Allah milarian ngibaratkeun hiji pangangon anu milarian dombana nu ical nu paburencai saurna. Nya kitu oge Gusti Yesus dina perjanjian enggal nyangemkeun Gusti Yesus milarian anu ical. Saha anu ical teh? Nya jami-jami anu teu acan nampi Gusti Yesus, teu acan terang ka Gusti Yesus, anu masih keneh tebih dihiap ku Gusti, dipilarian ku Gusti. Tah sapertos kitu. Anu salajengna kunaon Gusti Allah henteu ngadamel nu enggal wae. Kumargi Gusti Allah satia kana janjina. Dina 2 Timotius disangemkeun dina 2 Timotius pasal 2 ayat 13 Gusti teh satia kana janjina. Kitu oge dina Yesaya 40 genep ayat 10. Leres pisan. Janten Gusti mah satia kana janjina kana rarancangna. Naon anu parantos dirancangkeun kangge manusia nya kitu oge anu dipidamel ku Gusti. Tah model kitu. Waduh luar biasa ya. Brai deui abi mah teh, brai deui. Mangga Kang Jo. Janten pemimsakan abdi patarosan kieu kan Gusti mah satia pisan ya. Sanes manusia naon selama ti gubrag terus istilahna mah domba anu Leungit sasab gitu nya. Tapi da Gusti mah nyaah pisan. Leres. Dipilari we gitu kan. Dipilari, Sanos si domba ieu teh malah teu milarian gitu nya. Malah Kamana we nebihan. kitu nebihan, tapi ku Gusti mah ku nyaahna kitu nya. Painten dipilarian we kitu nya.
Tapi upami misalkan domba ieu teh tos kapendak ya ku Gusti kitu nya. Tah panginten kedah kumaha si domba ieu teh kitu nya upami misalkan tos kapendak ku Gusti supaya supaya si domba ieu teh nya ngiring gitu ka Gusti gitu istilahna mah. Henteu sasab deui kitu tah. Gagal teh mah babalik pikir, tobat lah. Ulah kabur deui itu domba teh kitu nya, ulah leupas deui, ulah ngajauhan deui. Cek bahasa Inggris sama back to back Tah. Abdi teh kantos nya dengan ilustrasi kieu aya sahiji domba teh sasap gitu nya. Lompat ka mana kitu. Efeknya ku tukang angona tuh terus direngkuh gitu nya, terus ditarik ke cana. Panginten pami kagungan domba 100 terus ical hiji pan kedah dipilarian ge. Sapertos kitu tadi ku Kang Adang disebat ku mika asihna panginten. Aya tergantung dombana oge aya domba anu bandar balik deui we eta kabari. Sasap. Nya sasap deui. Numutkeun patarosan tadi memang masalah anu utami jalmi teh eta nya ragra ka dosa teh ya. Tapi memang tadi dihiap deui gitu. Dihiap deui. Nalika ti gubrak dihiap deui, dipilari. Janten ti gubrak teh henteu akhir ti sadayana pangintennya. Teh hirup urang teh geus gagal ya geus ti gubrak ka dosa. Tapi ku margi ka mika asihna Gusti ka urang. Janten Gusti teh nyiapkeun panginten aya rancangan kanggo kasalametan ieu kanggo manusia teh supados saluyu. Sareng anu janten rancangan di Gusti. Pami numutkeun tadi tina kitab Kejadian ya. Kang Adang eta masalah urang dugi ka ayeuna teh di dinya mimitianana teh kumargi Adam teh henteu taat ka Gusti. Ti kosewa deui. Ti kosewa. Ti gubrak. Geubis, ragrag, murak, ti gujrat panginten kitu nya. Abdi ge kantos ngalaman kitu teh meni asa teu aya di pangharepan panginten nya. Tapi kumargi kaasih Gusti anu kacida ageungna ka urang teh domba anu dipilarian deui upami urang salah sahiji domba teh panginten ninggal dihiap deui panginten balik deui ka Gusti teh kitu panginten aya rancangan anu endah kanggo kahirupan manusia nyaeta rancangan kasalametan itu lah pangintennya abadi biasa pamiarsa naon rupi nu diguar ngalangkungan paguneman dina program Gentra Kahuripan. Mugia sasiereun sabeunyereun janten enteung kanggo kahirupan urang saha di dinten atuh teu hilap ngahaturkeun nuhun kanggo narasumber Kang Adang nuhun pisan ieu sami-sami naon rupi waktosna kamandangna oge kanggo Teteh Rida hatur nuhun Teh Rida Gusti ngaberkahan salalawasna pamirsa manusia dipayeuneun Gusti ngagaduhan hiji hal anu kanggo emuteun urang sadaya utamina nyaeta manusia teh ciptaan Gusti. Gusti kalintang satia kana rarancangna. Sok sanaos manusia ti gubrak kana dosa, margi manusia mah teu satia, tapi Gusti dihiap deui, dijantenkeun deui dina hal karakter anu enggal, manusia anu sarupa sareng Gusti Allah nu janten penciptaana teh leres-leres tiasa lumaku dina kahirupan urang. Margi kitu pamirsa, pami aya anu masih ngaraos hasab, hayu urang balik deui, urang pilari deui ka hoyong Gusti teh naon dina kahirupan urang. Tah, ayeuna mah mangga Kang Jep. Pamirsa sadana paguneman ieu tah canreng masih keneh aya obrolan anu salajengna ngeunaan manusia sareng malaikat. Urang pendak di Gentra Kahuripan salajengna hatur nuhun ka sadana Gusti Yesus ngaberkahan urang sadaya. Amin.